Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing patepang deui sareng abdi Rangga Nugraha. Abdi bade ngadugikeun warta anu judulna Hatur nuhun sarangga nu tos ngasihan waktuna yeuna abdi aya di tempat bade ngawawancara Panabil ngeunaan kasus tentang 572 ABG di Indramayu seueur nu hamil di luar nikah. Kumaha tanggapan Panabil tentang Pak mengenaan siswa di Indramayu seueur nu hamil di luar nikah. Jadi disimkuring kanggo urang tuana urang kalina dijaga tong sampai karena pergaulan bebas panama dijaga sakitu tiap di panama itu Hatur nuhun. Meski prediksi BMKG akan terjadi hujan ringan, Tilo Itu we di lapangan uwi deui ka studio nu aya